Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang alajengkeun deui hancadeuresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabut tilmidi ari ieu eta adab murid ma ustadihi sarta guruna murid. Ayuhatil midul adibu hei murid anu beradab. Inna ustazaka sayaktosna guru anjeun yat abu eta capek ya ustad kasiron kalawan loba fitar biatika dina ngadidik anjeun. Yuhadzibu ngadidik ieu ustad akhlakoka kana akhlak anjeun. Wa yu'allimuka sareng ngawuruk ieu ustad ka anjeun al ilma kana ilmu allazi anu yanfa'uka mangfaat ladi ka anjeun. Wa yansuhuka sareng ngasehatan ieu ustad ka anjeun binasoiha mufidatin ku pirang-pirang nasihat anu mere paedah. Wa kullu zalika sareng ari sakabehna itu anu tadi dicarioskeun di annahu eta karena sayaktosna ustad yuhibbuka eta mika cinta ieu ustad ka anjeun kasiron kalawan loba. Kama saperti perkara yuhibbuka mika cinta ka anjeun saha abuka bapa anjeun wa ummuka sareng ibu anjeun. Wa yarju sareng mikarep ieu ustad antakuna kana yen jadi anjeun fil mustaqbalika di zaman pikahareupeun anjeun rajulan eta jadi lalaki aliman anu berilmu muhazzaban anu beradab. Pahtari maka kudu mika hormat anjeun ustazaka ka guru anjeun kama saperti perkara tahtarimu mika hormat anjeun walidaika kadua kolot anjeun. Bianta jelisa ku yen diuk anjeun amamahu di payunan ustad bi adabin kalawan make adab. Wa tatakallama sareng nyarios anjeun ma'ahu sarta ustad bi adabin kalawan make adab. Wa idza takallama sareng di mana-mana nyarios ustad fala takto mangka ulah motong anjeun kalamahu kana cariosan ustad. Walakin tatapina intazir kudu nungguan anjeun ila ayak frugo kana yen beres ustad minhu tina itu kalam. Wastami sareng kudu ngupingkeun anjeun ila makana perkara yulkihi anu ngadugikeun ustad kana emak minadurusi tina pirang-pirang pelajaran. Wa dalam tafham sareng di mana-mana teu paham anjeun syai'an kana hiji perkara min durusika tina pirang-pirang pelajaran anjeun pas alhu mangka kudu naroskeun anjeun ka ustad bilutfin kalawan alon wah tiromin sareng ngamulyakeun sareng mika hormat bi antar fa'aku yen ngangkat anjeun usbu'aka kana ramo anjeun awalan dina mimitina hatta ya'zana sehingga ngidinan ieu ustad laka ka anjeun pisuali dina naroskeun. Wa idza sa'alaka sareng di mana-mana naros ustad ka anjeun an syai'in tina hiji perkara paku mangka kudu nangtung anjeun wa ajib sareng ngajawab anjeun ala sualihi kana pertarosan ustad bijawabin hasanin ku jawaban anu sae wala yajuzu sareng teu meunang naon antu jiba yen ngajawab anjeun ida saala di mana-mana naros ustad goiroka kalian anjeun. Fahaza mangka ari ieu antu jiba ida saala goiroka laisa eta lain ieu hada minal adabi eta tina adab. Idza aradda di mana-mana ngamaksud anjeun ayuhibbaka kana yen mika cinta ka anjeun sa ustazuka guru anjeun paku mangka kudu ngalaksanakeun anjeun biwajibatika kana pirang-pirang kawajiban anjeun. Wahya sareng ari itu wajibat antuwaziba eta yen rajin anjeun alal huduri kana hadir
kula yaumin dina tiap-tiap poe fil waqtil muayyani dina waktu anu ditangtukeun fala taghiba ulah bolos anjeun aw taji atawa datang anjeun mutaakhiron halana anu telat illa li udrin kecuali aya udur sahihin anu sahih wa antubadiro sareng kudu gagancangan anjeun aidon deui ila dukhuli kana asup fil fasli di kelas ba'dal istirahati sabada istirahat wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun antuhibba kana yen resep anjeun ata akhuro kana telat fa iza atabaka di mana-mana ngingetan ka anjeun saha al ustadu ustad ta'tadiru nyieun alasan anjeun amamahu di payunan ustad bi'adarin batilatin ku pirang-pirang alasan anu batal wa antap hama sareng maham anjeun durusa ka kana pirang-pirang pelajaran anjeun kullaha tegasna sakabeh durus wa tudawi ma sareng ngalanggengkeun anjeun ala hifdhiha kana ngapalkeun durus wa mutalaatiha sareng ningalian durus wa ta'tania sareng merhatikeun anjeun binadopati kutubika kana kabersihan pirang-pirang buku anjeun wa adawatika sareng pirang-pirang parabot anjeun wa tartibiha sareng ngarapihanana itu adawat wa takhdu'a sareng kudu turut anjeun li awamiril ustadi kana pirang-pirang parentah guru min qalbika tina hate anjeun lain turut anjeun khaufan karena sieun minal iqabi tina siksaan atawa tina hukuman wa alla tagdoba sareng ulah ambek anjeun ida adabaka di mana-mana ngadidik ustad ka anjeun li annahu karana sayaktosna ustad tema yu'addibuka eta moal ngadidik ustad ka anjeun illa li tuaddiya kecuali supaya ngalaksanakeun anjeun wajibatika kana pirang-pirang kewajiban anjeun wa supatashkuruhu sareng bakal nganuhunkeun anjeun ka ustad ala zalika kana itu mazkur ida kabirta di mana-mana gede anjeun wa ustaduka sareng ari guru anjeun ma'ata dibihi sarta ngadidikna ustad laka ka anjeun yuhibbuka eta mika cinta ustad ka anjeun wa yarju sareng ngarepkeun ustad ayyupidaka kana yen mere paidah ka anjeun naon hada ta'dibu ieu didikan walizalika sareng kulantaran ieu tadi mazkur pashkurhu mangka kudu syukuran anjeun ka ustad ala ikhlasihi kana kaikhlasan ustad pitarbiatika dina ngurus anjeun walatansa sareng ulah poho anjeun jamilahu kana kasayan ustad abadan dina salawasna wa ammatil midul fasidul akhlaqi anapun ari murid anu ruksak akhlakna painnahu mangka eta sayaktosna tilmid yagdobu eta bakal ambek ieu tilmid ida adabahu di mana-mana ngadidik ka itu tilmid fasid sa ustaduhu guruna tilmid wa qad yashtaki sareng terkadang ngalapor ieu tilmid zalika kana ieu at-ta'dib ila walidihi ka kolotna tilmidul fasid wallahu a'lam bishawab.